Punten Kang, dupiye leres ojek? Mohon, badai kemana di? Punten Kang, satu acana abdi badhe memperkenalkan diri abdi. Nabi Abdi, Raden Mas Parjo Cokro Aminoto, Joyo Sentiko, Dirjo Mangunkusumo, Mangku Bojo Limo. Tapi sebados langkung akrab, panggil we abdi Jeki. Nggih. Alah, banget kos gitu bae dipanggil Jeki. Alah, jancok, ngomong apa kowe? Sabar mas, ulang ngambek. Emang kemana ngojekna? Badhe ke Desa Mekarsari, Kang. Oh, badai ke Mekarsari, badai ke saha mas? Badhe ka Kang Asep. Kenal ora Kang Asep? Kang Asep mana? Kang Asep teh loba. Kayak Asep Rebo, Asep Beno, Asep Panjang, Asep Pabrik, Asep Gula. Kok disit inyong lali. Jare Asep Kelaban TV, Mas. Wah, angge saya. Kau yang diajak muter-muter ame lieureun, terus ame bayaranna mahal. Keur mah aing pisuk can menang sewa. Bener heuh. Hayulah. Urang apal Kang Asep Kelaban TV mah. Punten, Kang. Tapi ongkosna seberahanya. Masalah ongkos mah gampang, Mas. Murah. Cuman 80 juta. Jancok, 80 juta mah lain naik ojek, Kang. Tapi naik apem. Ayo di mah. Ayo mas lah, tenang baik, engke diberi diskon 80 juta jadi 80.000. Kumaha? Walah, ojek ning Kuningan larang temen ya. Terus Mas, aku tak nawar swidak lah, swidak ya Bu. Boleh ora? Ya udahlah. Ayolah, daripada eueuh. Ya wes. Ayo berangkat. Bentar, tak kedeng, teleponnya. Yo, rapopo. Halo, halo ma, keur di jalan, ya keur mau penumpang. Hah? Beli wadah? Kutang? Beli kutang mah ku mamah wae atuh. Kadi tuh kesorangan, loba di apotek. Ayo di mah. Sejak nyoreng sajarah katukang lemah cai padumukan urang. A few moments later. Cager lur. Alhamdulillah euy. Syukur atuh aya cager mah. Gawe angger dinu baheula keneh. Angger keneh dikeur ieu wae lah, yang penting mah dapur ngebul. Budak angger keneh 2 atau geus nambahan? Alhamdulillah geus 4 budak mah. Oh, kelas sabarahan nu Cikal? Kelas 3. SMA? SD Juragan. Hah? Bira aku. Nya, pan budak urang mah karek 8 tahun leuwih saeutik. Mas, itu gimana? Oh iya, alhamdulillah. Woi adalah, Kang, ongkosnya. Wong gemblung dikasih duit malah melaku. Wah, parah. Bensin. Yo, Bensin ah. sabar Kang. Full tank. Siap, komandan.
Bos, ngesulanya iya aya jama edan kita tadi nemalan bae. Wah, edan. Jama teh buah edan aing nelpon jeung babaturan. Nyangkalah ka nemalan bae. Sari mandiri tiga laheran. Sabaraeun, ah? 25.000 ah. Oh. Atuh. Cilaka, ah. Sanu cilaka? Urang nu cilaka nama ngisi bensin teu boga duit. Ieu urusan kumaha? Bensin nangis diosikeun. Urusan nama mendingan di KUA bae. Sok mending bayar, tah mending bensin aku aing disedot deui. Aduh. Kieu cara nama duit teu meunang, malah menang ka era. Ayo di mah.